Wallahu a'lamu bimuradi ayat ieu diturunkeun dina ngalarang ngomong, ngalarang ngobrol, ngalarang berbicara fil khutbah dina waktu khutbah. Lantaran narita urang Arab. Masyaallah, ieu mukjizat. Nah, nu mantak hiji teu meunang dicekel ku nu junub. Dua boga wudu teu boga wudu teu bisa nyekel Al-Qur'an. Teu bisa nu head teu bisa. Ya Allah ya Rabbi aya larangan sama mukjizat. Nah ieu nu mantak di ayat turun ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Wallahu a'lamu bimuradi ayat ieu diturunkeun dina ngalarang ngomong, ngalarang ngobrol, ngalarang berbicara fil khutbah dina waktu khutbah. Lantaran narita urang Arab teh ketika khutbah teh ieu nyana ngobrol-ngobrolkeun urusan perdagangan, urusan kahirupan. Keur khutbah teh bising, maka turunlah ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Numantak dibahasakeunana Al-Qur'an padahal khutbah lantaran di jero khutbah teh aya Qur'anan cek sakaol mah Qur'an secara mutlak. Aya deui jelema keur salat urang Arab di Madinah begitu keur salat ngarobrol. Nah eta ngalobrol teh ngaganggu kana salat. Maka dicarekan ku Gusti Allah turun ayat ieu wa idza quri'al Qur'an pan keur salat teh baca Qur'an. Baca Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qur'an. Surat kadituna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qur'an. Eta teu meunang aya nu ngomong. Mantak cek mazhab Hanafi mah, cek mazhab Hanafi teu kudu baca Fatihah acan makmum lamun imam kadenge Fatihah teu kudu. Urang salat magrib kan kadenge Fatihahna. Allahu akbar imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah napi mah sakadar penyempurna. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Makmum teu kudu baca Fatihah. Geus asal kadengekeun bae ta ieu. Wa idza quri'al Qur'an di mana dibaca Fatihah. Qur'an teh Fatihah dina salat. Pastami ulah dengekeun doan situ ulah aya umang ngomong perhatikan baik-baik salat jadi mazhab Hanafi teh kudu maca Fatihah nya geus bae imam ruku bilu Allah mantak ulah kaget lamun di Mekah ulah nurutan nyana ka urang nurutan nyana deui nya mah Allahu akbar nya mah nileug ka kaditu neuleukeun teh keur gadekeun imam nya teu maca nya mah teu masalah nyana mah mazhab nyana ai urang malah salata liman lam yaqra bil Qur'an cak Kangjeng Nabi teu sah salatna lamun teu baca Qur'an. Maca Qur'an teh anu baca Fatihah berarti urang mah nyekalan eta mazhab Syafi'i mah bacalah Fatihah geus lamun kaburu mun teu kaburu teu kudu. Urang datang ka masjid imam keur majeuna maca surat pas maca surat Nas. A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Urang datang ka dinya. Allahu akbar. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kan langsung ruku. Allahu akbar. Urang teh kudu maca Fatihah. Allahu akbar. Geus mantep. Lu mantep kadatang ka dinya terakhir wae. Kudu tapi aya nu maca Quran haram ketika aya jelema keur salat Allahu akbar jahar atawa sir. Jahar magrib isya subuh, sir lohor asan Allahu akbar lohor. Bismillahirrahmanirrahim. Aya di sisi nu maca Quran a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Yasin itu keur salat haram maca Quran lain maca Quran haram gandeng na taswis eta siga hade
Urang aya nu salat maca Quran gandeng macana. Dilagamkeun deui. Bismillahirrahmanirrahim. Haram. Termasuk ngaganggu nu sare dina waktu sare bulan Ramadan kan waktu teh tatea urang teh sangat diperhatikan. Maghrib langsung isya tas isya langsung taraweh. Tas taraweh perlu istirahat sebab mungkin jam 2:30 atau jam 3 udang. Berarti perlu sare. Lihat ngaji Qur'annya na awong-awongan saat batur istirahat haram lain mengajar haram lantaran ngaganggu batur cak tetangga aduh tak budak bener kita darus adupan aing waduh ieu engke kudu hudang deui coba cak awewe mampu aing mah nya salaki sok yang diladenan heula nyangke mas leuwih berat awewe mah leuwih berat. Masya Allah, ke jam 2 kudu udang masak. Abi eta gandeng bede di masjid baca Quran. Haram eta kos itu teh. Masya Allah aya waktu-waktuna. Teu meunang. Naila wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Keur carita khutbah di mana-mana dibacakeun khutbah. Awas, dengekeun. Sehingga orang keur maca khutbah lamun teu ngadengekeun urang disiksa ku Gusti Allah. Teu bener kudu dengekeun pas tamiang ulah. Paham situ. Kudu perhatikeun bener-bener. Ulah-ulah ngobrol keur khutbah ieu, ulah-ulah ngobrol. Cak-cakan isyarah make ieu beta make jemari make curug. Haram. Dengekeun. Mata khutbah di dieu mah lain khutbah lugawi, khutbah na ieu mah khutbah syar'i. Geus lain ceramah. Ku ari khutbah dina Jumat teh di manaan ceramah, itu salah. Eta mah khutbah syar'i, kelengkapan salat Jumat, 2 rakaat, nu 2 rakaat zuhur teh dibagi 2 rakaat ku salat, 2 rakaat teh khutbah. Bata khutbahna 2, lamun aya jelema maca khutbahna hiji teh sah Jumatna. Pohoan misalnya alhamdulillahilladzi kitu jalla wa ala ahmaduhul yamin ayati wal ala ashkuruhu syukran wa fi'al bala atubu ilaihi min kulli masyatin qala wa fi'ala asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah terus a'udzubillahi minasyaitonir beres ngan sahiji doa ngaju Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Jumat teh sah kudu 2 khutbah sebab gak ganti sholat zohor 4 rakaat nu 2 jadi sholat nu 2 jadi khutbah bisa anu hiji teu sah atau ngalantur jadi nak jadi khutbah lugawi ceramah teu sah atuh teu sah baca lain khutbah ceramah tawa khutbah syar'i kelengkapan salat Jumat ieu dalilna wa idza quri'al Qur'an di mana dibacakan Al-Qur'an khutbah maknana pastami'u lah khutbah Jumat dengekeun waan situ nengleng teh cicing sebab ieu mah salat maknana khutbah eta maknana salat maknana eta salat das lamun dibacakan saudara-saudara sekalian hari ini adalah hari kemerdekaan 17 Agustus dengan demikian marilah kita Agustus dibawa ke masjid tolol bener. Deh sakitu ana mah geus teu masalah lah. Maka kita tingkatkan KB keluarga berencana aja. Lain deui. Khutbah. Wa idza quri'al Qur'an khutbah. Di mana dibacakan Quran? Ya, pasti ulah. Quran situ. Atau Quran secara mutlak di mana dibacakan Al-Quran dengekeun ulah loba omong lamun aya urang sunah kan neuk ngaji maca Quran heula sunah dina kitab Tambihul Muqtarin geus atuh Tambihul Gopilin nu mantak urang manggil qori ieu teh deuk ceramah manggil qori hukumna sunah memeh
pengajian maca Quran heula. Bacakeun Quran. Urang dengekeun. Lupa tali jeung pengajian. Tali jeung pengajian ieu teh deuk pengajianana muludan. Oh, berarti wa ma arsalnaka. Geus ledeg da wa ma arsalnaka. Ieu Rajab subhanallah asra. Oh, ieu teh deuk pertikahan wa min ayatihi. Eta sunnah. Os kitu. Surang dengekeun, ulah ngarobrol. Dengekeun, ieu teh kan mukjizat. Masya Allah, lamun mujizat geus dibacakeun haji urang ngalantur berarti urang kahijab antara urang jeung mujizat. Ketika mujizat asup set ka diri urang ngadengekeun, asupna ka mata nundutan. Berarti yang mujizat itu berat. Wa iza qur'anul Qur'an di mana dibacakeun Al-Qur'an aya jelema maca Qur'an bastami'ulah maka dengekeun ku anjeun bacaan Al-Qur'an wa ansitu maneh kudu serius nengleng cicing ulah loba omong anu engke balukarna la'allakum turhamun bakal menang rahmat ya Allah. Mujizat atuh. Kuari mah maca Quran teh kos kitu. Kori kurang bagus. Ma arsalnaka illa rahmat. Turun. Manya mustame kos kitu. Ieu Quran. Sakumaha naon? Aya kori kurang bagus. Turun. Namun bagus, loh. Hirpak, wah, ulah, orang biasa tenang tadi. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Cicing dengekeun, malah memperhatikeun naon kunjana dibaca teu makna naon arahna ka mana. Wah, Quran teh geus jadi hiburan ongkos nyanyi ieu mah Quran teh. Masyaallah, jadi adab. Mudah-mudahan maca Quran, malah ya. Lamun aya jelema keur maca Quran. Qori, aya kiai datang. Urang haram tah nangtung ka kiai haram. Sebab naon ieu Quran keur dibacakeun mujizat Pak. Ulah geus kiai-kiai antepkeun bae geus. Urang mun aya qori keur maca Quran, kemudian kiai datang, cuek we guys. Geus cuek we. Geus. Ciparan. Juk. Ulah larang nggih. Atuh berarti kan muliaan mana Quran jeung kiai. Atuh jauh menung ke mana-mana. Ulah geus antepkeun. Mantap kiai nu bagus, lamun keur aya maca Quran ulah waka kadinya cicing mere kiai. Ulah menghargai Al-Quranul Karim. Ulah nyen heboh. Set. Kiai atau kiai nak embung dihormat masalah. Cicing sia. Diu. Ini mah kiai lain gitu. Budak atupan aing kiai. Masya Allah, ibu budak aing tadi sambut. Ya Karim, atuh ieu cium aku. Kiai tolol. Wa rabbaka fi nafsika tabarru'an wa khifah. Wadhkur eling anjeun Muhammad rabbaka ingat anjeun ka pangeran anjeun fi nafsika tapi di jerah hati anjeun bae sirat tadarru'an wa khifah kena arah tabarru' DPDP wa khifah jeung sieun ka Allah. Ieu dalil thariqah zikir. Ieu zikir thariqah ieu. Ieu dalilna. Wadhkur khusus sabab dah khusus ka Kangjeng Nabi tapi umum jang urang kabeha
Ingat anjeun ka Pangeran anjeun. Zikir nafsika di jero hate. Ieu kopi ngaran. Sirron motifna tadarruan. DP ngarasa hina. Nanaonan dibandingkeun jeung keagungan Allah. Wa khifatan jeung kana sieun ka Allah. Wa dunal jahri fauqa sir. Saluhureun sir jahar handapun jahar. Middle qaul tina ucapan ekos dan baina. Sedengan tarik ting ulah laun ting ulah mata ulah tarik ting ulah laun ting ulah mantak zikir aya macem-macem zikir teh macem-macem berbagai dalilna ieu keur carita zikir kopi mah jero kamu aya deui zikir jahar. Zikir jahar tergantung kumaha anu mawana. Dibawa di Baghdad ke Indonesia nu mawana. Di antarana salah satu dari para wali songo. Sunan Kalijaga. Nu aya di urang Yusuf. Nu aya di urang kitu Ahmad Khatib Sambas Kalimantan. Banten Syekh Abdul Karim. Cirebon Syekh Hasbullah. Terus kitu ke Madura. Nah ieu aya jalur-jalur matak toriko naon ya kuari Qadiriyah nu mawana pasti ngan sakadar 3 ka Indonesia. Qadiriyah wan Naksabandia mah jalurna ngan 3. Ngan 3 kajen ku kumaha. Jalur Banten, jalur Cirebon, jalur Madura. Sakitu. Engke tidinya dikembangkeun Banten ka mana. Cirebon ka mana. Madura kemana kanyahoan. Geus lamun aya anu nyekal toriko Qadiriyah wan Naksabandia di mana? Ya anu jalur mana? Kapanggih bakal tek oh kadinya. Banten kemana maneh? Ya anu di saha? Ya anu oh kanyahoan deg. Geus lamun cara pencak kanyahoan carana kos kitu kajen kumaha. Nah, lamun dia Khalidiyah nu mawana pasti ka Indonesia pasti eta. Geus kanyahoan kurang jalur Khalidiyahna di mana ieu? Sumatera eta berarti kieu. Lamun ieu Satoriyah kanyahoan nu mawana eta. Geus ngembanglah kurang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Mun di urang teh mah bakal kanyahoan jalur mana? Teu nu teu kanyahoan. Mantak aya bae mutamar thariqah supaya mutabaroh. Jalur-jalurna kanyahoan. Ketika aya jelema, ieu norekat teh thariqah wan Naksabandia. Kok kieu ieu lain deui ieu mah ieu. Lain deui pembawaan thariqahna di mana ya selidik urang pasti putus guru. Gua ajen kukumaha ge putus guru kajen kukumaha. Lain kitu urang dek Naksabandi bae. Bahauddin An-Naksabandi Uzbekistan. Nyanalah tokoh nu paling luar biasa anu bisa komunikasi jeung Allah di larap. Lain lalawora jelema tuh. Ilham teh langsung ka Bahauddin An-Naksabandi mah. Masyaallah eta jelema kuluhur-luhurna. Gitulah para kutubul aulia datang ke Indonesia dibawa salah satu wali songo Naksabandina. Geus aya Qadiriyah wan Naksabandia, aya Qadiriyah hungkul, aya Naksabandia hungkul. Engke kanyahoan nu Naksabandia hungkul jalur mana? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Naksabandi hungkul kanyahoan. Salah bakal kanyahoan. Qadiriyah hungkul bakal kanyahoan. Qadiriyah wan Naksabandia bakal kanyahoan jalur mana? Amun Qadiriyah wan Naksabandia mah bawa Banten Syekh Abdul Karim. Nah tidinya ngembang. Apakah Syekh Asnawi, apakah Syekh anu kanyahoan kurang. Kayak pembawaanna mun berbeda salah berarti. Mata geus teu kudu jaritakeun mursyid. Mursyid selalu aya. Geus dina eueuh lagi ulah pusing-pusing atuh teh urusan kos kitu bae urusan batin. Kunaon haju ku ari pemilihan calon mursyid. Ya Allah tuh mending diganti sakalian si aku haji mursyid. Teh kudu dibingungkeun. Nu geus kitu mah tamah urusan batin. Engke ge aya sorangan tamah mursyid mah. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ieu mah carana engke.
urang teh aya kotoriko Qadiriyah wa Naqsabandiyah ka Indonesia dibawa ku Kyai Abdul Karim ka Banten ti Kyai Ahmad Khatib Sambas. Ahmad Khatib Sambas teh boga guru ngaranna Syekh Samsudin. Syekh Samsudin teh boga guru ngaranna Syekh Murad dan lain sebagainya. Dipadukeun ku Kyai Ahmad Khatib Sambas Qadiriyah jeung Naqsabandiyah. Kan Qadiriyah mah jahar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ai Naqsabandi na kopi peureum dihijikeun ku Syekh Ahmad Khatib. Ternyata hasilnya luar biasa. Lamun kataekan pohara dibawa ke Indonesia, dikembangkan di Indonesia. Nah kuari mah keur carita ieu urang kuari kunaon si teu ngageser hate urang. Kumaha maksudna teu ngageser? Quran aya di otak urang, hadis aya di otak urang, diaji Minhajul Abidin aya di dada, Ihya Ulumuddin aya, hikam aya, tapi teu daek ngageser kunaon sih lain cinta Allah cinta dunia. Ieu nu bahaya ge. Kurang kumaha penjabaranana di universitas bahkan diterjemahkeun, eta hikam diterjemahkeun, eta Ihya diterjemahkeun, nu nerjemahkeun age cinta dunia. Eta kiai luar biasa. Lamun nyaritakeun ilmu pohara jasa, bahsul masail pangmenang nanyana, tapi cinta dunia. Kunaon teu digeser sih di jero hate teh. Henteu dijazab. Henteu ditarik. Renungkeun. Ye, aing ngaji ti leuletik geus puguh amil jurumiyah sorop. Ngelal datang ka ngelel. Ieu alfiyah diaji lain sakali gaji Johar Maknun diaji, bahkan ukudul Juman ge diaji. Samsiah ge datang ka Mukhtalitot luar kepala datang ka kitab ge leungit kuari. Diaji kabeh kuari. Tapi teu daek ngageser. Endahan ngageser ka dunia, diantara ngageser ka dunia. Lah, ya aing hirup kieu bae malah maningan aing manyieun yayasan bae ngageser ka dunia berarti. Kiai dibere ilmu, tafsir aya, Fathul Muin aya, hadis aya, kuari digeserkeun kuduna cinta Allah anu pohara, kuari kunaon cinta dunia malah ngageser nyieun mi teh mi nyieun sanawiyah, nyieun aliyah lain salah, nyieun sanawiyah aliyah mah teu kudu ngaji geledegan di pondok pesantren. Teu kudu mah kitu mah sabira jalur proposal atuh. Bae tah ieu mah kiai mah carita, lain ulah nyieun sanawiyah, lain ulah nyieun aliyah, lain ulah nyieun universitas, teu kudu mondok nu kos kitu mah. Henteu kudu tah mah urusanna dunia, nyieun ku sia. Asal boga duit bae ge urang, mondok henteu naon henteu, nyieun urang sanawiyah aliyah, aing kiaina beres. Kiai Haji Supandi pernah mondok teu aing mah. Pada tuh jatah jadi kiai, urusan aing teh urusan. Tanggung jawab aing geus di Allah. Boh budak pohara. Atuh kuari mah jangan teu sakola kedokteran ge bisa nyeun rumah sakit tah. Ya rumah sakit. Aing pokona mah kepalana lain dokter lain naon, dokter booking atuh sakolaan ge sarua. Jeun pondok pesantren mudirun. Asupendiah jurusan jahanamiyah teras. Dunia. Ieu teh ulah lain ulah. Ieu mah kiai, keur carita kiai mah. Tafsir aya di otakna. Hadis aya di otakna. Usul fikih aya di otakna. Komo fikihna. Tasawuf aya di otakna. Pasaran ihya, pasaran sagala Minhajul Abidin hikam geus sering. Kunaon sih teu gageser hate. Nah, pertanyakeun ka diri sorangan. Kok teu gageser selama cinta dunia moal indah hirup. Moal nikmat ibadah ka Gusti Allah. Moal daek salamet moal. Nah, coba ya geser ke. Carana bertoriko. Dipaksa urang teh, paksa awak teh. Jam segan, udah jam segan, zikir jam segan, tergantung kumaha toriko-torikohan. Pemaksaan diri supaya ingat baik Allah. Awalnya bakal dipaksa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, dipaksa terus mungkin karena kurang cerdas 1 tahun 2 tahun macan karasakan ngunyana. Zikir bae lah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hah, paling geus beres hareudang. Jangan aja mikiran norekat aing kos kieu amat ieu. Tapi terus bae lah la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, illallah. Tanya ku mama jeung ku nang kuyang aing.
Pemaksaan. Tapi terus. Ilallah. Kan aya boga guru mah di bawah naungan guru. Guru na ieu budak kiamat sih. Ieu bado aya asal zikir bae muka baju saku bade gelut. Nanaonan sih. Aya bimbingan ganti guru mursyid. Melalui doa na guru aya mau budak teu kudu dinasehatan doakeun bae. Engke ge aya nyulusup doa guru. Itulah thariqah mah. Henteu kudu dipanggil geus. Doakeun ku guru. Gusti tuduhkeun. Ihdita. Mantak Allahumma hdina shiratal mustaqim teh eta teh doa ahli thariqah. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Allahumma hdina shiratal mustaqim shiratal ladzina eta teh doa thariqah. Nah, ditujukan Allahumma hdi ya Allah golba fulan. Huwa muridi wa huwa dan lain-lain sebagainya. Mulai ngana. Oh ya. Mulailah ada lain deui ku hari. Zikir geus kalem. Kalem. Bahkan lamun ti jam 1 teh datang ka subuh diuk bae. Sia bari ngacai. Pemaksaan, thariqah teh pemaksaan. Ngan kudu aya kesiapan di dirina mun can siap ulah. Siap ditinggalkeun dunia. Ieu mah norekat teh ku guruna geus sia lamun nyekal torekat ieu insyaallah sugih ge. Yah, eta guru gantung guru kos kitu mah. Torekat sih ka dunia goblok ta guruna. Torekat mah sia norekat berarti ka Allah siap sia ninggalkeun dunia. Mun ngawarung sia abruk daek sia. Ih ka ulah torekat sia kos kitu. Mereka siap. Itu kita mereka dari Allah secara mutlak beres, tinggalkan dunia, segala warung, segala sawah, segala perusahaan, teteknya saya pada tinggalkan dekat Allah. Pada Allah mah lain kudu lempang, emang Allah ada di gunung, emang Allah ada di Bandung lain. Itu perlu lempang dekat Allah mah tidak diperlukan jejak-jejak untuk sampai kepadamu ya Allah, sebab Engkau bersamaku, Engkau bersama kami. Innallaha ma'ana. Ente perlu berangkat. Di dia Allah aya, di masjid Allah aya. Dek di mana bae Allah lain kudu ka gunung, lain kudu ka leuweung, lain kudu ka teu kudu Allah. Hanya perasaan nu can datang ka urang. Maka dipaksa urang miceunan reged. Sakumaha rumi nyaritakeun aya hiji waliullah bijak lempang. Begitu lempang aya jelema keur hees di handapeun tangkal kayu. Ku geunah-geunahna eta hees di tangkal kayu, di hadapan tangkal kayu, leungeunna ge ka luhur kieu tiis berarti kan. Lain Golkar sia de. Sia masal tangkal kayu be Golkar goblok tah. Ieu kieu Golkar ieu gara-gara nama ieu. Aing mau greget bae ka kieu Golkar tah. Nyasarkeun. Iya. Calangap KS na calangap. Kadeulean ku kiai tersebut aya orai asup kana sumutna. Ya Allah. Caki diudangkeun ku nya diudangkeun ge galak. Udang sia, udang. Hah. Aun kiai galak amat. Sia nonggong. Di bebean tongona. Nanaonan kiai. Sia lain nanaonan sia bahaya sia lamun ku aing teu diteugelan bahaya sia. Nanaonan kula udang heet datang di popohan da lumpat cenah. Lumpat di udang. Udang sia ka dieu sia. Nik laon ieu kiai ka dieu sia celaka sia. Wae di popohan ieu napa beubeuteng. Nanaonan cenah ieu. Lumpat deui. Malah mau apa Mongol kiai. Sia ka dieu sia ku di popohan sia ku di. Kiai nah, datanglah Kak kitu leuweung ka kebon. Kiai gegeuraan mah nyokot daun bang hihitutan, daun papaitan atuh di kieu dahar ku sia. Ih, cak jalan nanaonan di kiai nanaonan dahar, cak aing dahar. Hayo, didaekeun dipaksa dikieukeun ku kiai. Baksakeun dahar. Gayem. Cak nya nanaonan si kiai. Kula keur ngeunah hees ye datang di gebugan bae di udang-udang
Aduh, kada kiai tolol sakira ieu. Goblok kiai ya sakira. Aya kajian aing mah digoblok-goblok ge sakira teh. Nu penting dahar tah sia aya, dahar. Gayam. Leleg, tereuy. Gas, tenang, gas. Malah dikieu-kieu deui ku kiai, bluk. Geus satu cek jadi jari awak kieu. Geus jari. Terus make kayu gadong dong, bluk. Naon cenah kiai? Ayo geura ter. Inum. Geus kebel mules beuteungna aduh. Mules beuteung nya kiai. Kaja, ayo boleh keur mules terus. Utah cenah. Begitu utah keluar orang. Kada lagu sia. Masyaallah cenah kiai. Masyaallah jadi aya orayan di beuteung sia ku aing kadeuleut. Nu mantak aing ngagebugan sia ge lain naon supaya oray keluar. Aju ku aing dibere dangdaunan nu pait-pait teh eta supaya oray mabok. Diinum ben ku aing tak bari moal masyaallah nangkep jangan ka kiai. Duh kiai hampura kula mulo kiai kula cilaka meureunana. Nuhun kiai. Gambaran toriko seperti eta. Gambaran torikoh teh seperti eta. Di diri urang teh loba orayan. Komo di Haji Pendi mah geus anak incuan tama orang. Lain hiji oray bae. Oray koros aya di dinya, oray pucuk aya di dinya, oray tandeu, oray belago ambalaya. Geus hese tah mah diobatan naon ge hese. Gambaran penyakit hubud dunia, hubur riasa, hubul jah eta adalah oray-oray anu kudu dikaluarkeun teu sambarangan ngaluarkeun anak sakumaha tadi dek kaluarkeun oray hiji bae ge make kudu dibueuh ditenggeulan sagala dibere perkara kaluar ieu sarua murid torikoh teh ku guruna kudu siap teu paham nyana teh dititah anu teu paham nyana teh dihinakeun teu paham nyana titah kitu kudu paham ke ujungna bakal karasa ka hati ojah hayang paham we sareat teh ngaran ke lamun geus da kieu kitu di guru torikoh mah kos kitu kudu nyanggakeun sadaya-daya ka guru teh ditampilingan ku guru dilieu ku guru titah anu ku guru sakumaha tadi lantaran di jerona aya orayan deuk dikaluarkeun orayna ieu oray teh ulah ngendak di jero ketika geus kalaluar riyana hubul jahubud dunya masyaallah horenganan nikmat ibadah teh teringat dah ka guru guru nuhun abdi bisa nikmat ibadah teh kuasilah guru masyaallah guru abdi ngarasakeun kanikmatan ma'rifat abdi geus hese jaritakeun anak wasilah guru geus teu kudu di aku guru toreko mah kitu teu kudu ngaku ka aing geus ka Allah aing mah ngan sakadar nuduhkeun doang sia supaya marifat geus teu kudu ka aing urang mah kan guru urang bu lamun sabab lamun lain mama wah tu aing teh boh makana sujud sia ka aing urang mah kan kitu toreko mah lain teu kudu ingat ka mah sia mah aing mah ngan sakadar ngan sakadar naon gitu ngaranna aing nungtun sia supaya sia jauh ka Allah sanggeus dibubat babet dibuntang dibanting teu kaharti sakumaha tadi aya oray di jero kudu dikaluarkeun kumaha bae carana kiai ngaluarkeun oray dengan berbagai cara susah payah ke cak kiai geus kaluar orayna mah nyana ge nganuhunkeun bener bae kitulah di urang aya ria kumaha carana aya ujub kumaha carana aya hubud dunya kumaha aya hubur riasah kumaha lamun eueuh guru endeu kumaha panyakit nu aya di diri urang ngaluarkeun hese sebab kumaha sebab urang mah ya ikhlas bisa ngomongna doang praktekna mah hese. Waalaikumsalam. Enak. Ya alhamdulillah. Ya mamang usaha kuari geus kapanggih usahana, kuari geus dibabagikeun ka fakir miskin ka manehnya. Nah, ieu mah bagian kiai ikhlas tah yang nanaon teh. Ikhlas mah teh kudu ngomong ikhlas. Orang di jerona mah abeh aing kanyahoan bahwa aing barahan. Penyakit di bae kan. Ngabai aing engke ku batur di aku fakir miskin ngaraku segala yatim ngaraku boh aing nu dermawan penyakit teh bae kan tadek ngaleungitkeun hal-hal nu kos kitu kudu aya pembimbing ya da mursyid ngaran dipaksa asup tariko tak wirid naik tak naik
Kuari mah toriko teh lalagaan, kuari mah teu meunang disentak ku guru haju marah bae. Atuh toriko si kos kitu geus dilepas ku guru ge. Sabaraha atuh sia? Teu meunang dipentak ku guru haju bae ka guru suudzon, teh mah guruna hubu dunia ka aing mentaan bae. Teu meunang ku guruna teh diapilainkeun lain mikir. Geus hese, kuari mah neangan sosok jelema nu norekat teh hese. Hese lain hese embung guruna ge lantaran ieu bakalna lain sinergis endahan jadi musuh geus bade ditinggalkeun. Sebab bakal jadi musuh bahaya. Toriko bakal tekar ti kunyana. Lain zikir mah gampang. Beda zikir, sabaraha ieu? 160. Tah saeutik amat tuh, nafsu kan. 165. Saeutik amat sakena. Ulama 500 ge siap sakena teh. Geus hawa nafsu. Peting sabaraha? Lah ulah loba-loba peting mah tuh 200 lamun kuat 500. Lah kecil sakena. Oh 1000 2000 kurang mah siap sakena. Wah, nafsu mah bisa bae. Geus sabodo sia tuh. Di luar aturan. Ada aturan. Oh norek. Engke ka dituna. Beh. Jelema teh norekat mah kos kitu teh jarca aing. Aing cara aing norekat beh aing bisa hibar segala. Jadi geus leuleui yang ngomongna ge. Leuleui tah eta akibat henteu make aturan torekat teh. Jeung jelema engke na teu wauh. Tuh kudu beda sebab urang makan norekat. Nyana makan henteu ge, tuh kudu beda urang mah jelema ikhlas. Ikhlas tidak ngomong-ngomong. Tolol. Tah kan gitu. Jelema kudu ngahormat ka aing sebab aing manorekat. Asal henteu dihormat, aing ahli thariqah. Thariqah. Atuh sia ngahormat ka aing, pan aing mah ahli thariqah. Teu terbimbing mah kos kitu. Mentek jelema endek hayang norekat. Sekali, dua kali. Can meujeuhna. Sebab naon? Gaya jeung lagana encan manjing. Bahaya ieu mah dibere torekat. Mentek khusus cenah mah merekna kanu geus siap. Assalamualaikum geus kiai yang belajar ibadah we cenah kuari mah kuliah ye penting mah yang boga pagawean. Maksudna sholawat mah geus dikeur ieu ceuk. Aja yang naon tuh eta bae cenah sok ngadenge torekat. Bener. Kumaha lamun pamajikan mama ngaju ninggalkeun mama? Ih kaula tuh kiai. Kok torekat sih ka pamajikan. Eta kan dicoba kurak. Guru torekat kan coba. Pamajikan kan dunia, kumaha mun pamajikan ninggal. Warung, kumaha mun warung ngajejes ye. Eta mah sakadar cobaan kanyana siap henteu. Ieu cenah kula yang norekat. Bagawe naon? Kula magaan ngaji. Alhamdulillah tuh bagus. Santri 100. Siap ya norekat. Siap. Sia lamun norekat santri areueuh. Pakalna. Teu kaburuna naon bung santri areueuh bae siap. Kayak ku jelema sia geus teu diambeun teh. Jieu tumbung, berarti teu siap. Berarti berat ka jelema. Berarti berat ka kana kamulyaan, berat ka dunia. Tarekat. Larek ngorekat kiai. Kumaha teh lamun warung si ambruk kajeun kiai, lamun kuari ge ambruk ieu. Kuana mah geus disakamariankeun bae teh kan. Kumaha sia lamun ke sia haju imah leungit, kula lagi can boga imah. Dan boga imah. Kumaha sia haju lamun ka Bogor lamun pamajikan sia haju indit, kula teu laku-laku kiai. Can kawin datang ka kuari ge teu laku kuari. Perusahaan sia naon? Teu usaha baru sebatang kara. Sia bener nek norekat, bener sia lain nek norekat dia mah pelampiasan sama kos kitu. Terjadi. Norekat mah ilmuna secara syariat geus aya. Jang ketika ieu sah teu kudu nanyakeun ieu teh batal teu kudu nanyakeun. Malah mun aya batur nanyakeun bag-bagan syariat kunyana bisa kajawab besinyana engke diangkat jadi wali batur naranya bisa ngajawab mah nya aya wali engke bodoh. Ji syariatna heula. Nomor kedua geus kudu siap ditinggalkeun ku jelema sebab teu dimaksud jelema mah andai kata jelema ngusirnya na atuh siap bae sanajan anak pamajikan ngusir ge eueuh masalah sebab deka Allah andai kata kasalahan persepsi pamajikan jeung anak teh lain deui cara Kangjeng Nabi Lut pamajikanna beda persepsi kajeun hukum aing mah deka Allah usir aing ku sadunya aing deka Allah aing mah supaya boga perasaan aing hiji ka dua Allah sakitu hirup
andai kata ieu kabeh mencomok kajeun asal ulah ku Allah. Andai kata ieu dunia leungit kabeh kabeulem, ulah wah ka dunyana aing ge kabeulem ridho mun ku Allah. Beres. Oh sia beneran kitu beneran. Beres. Nantak moal sieun tipeting ge. Tipeting zikir jam 1 jam 2 deug aya nu paeh deug pocong aing teu sieun ka sia pocong. Paling muringkak bulu doang. Teu sieun. Aing mah hayang ge ka Allah. Sia kudu ngaganggu ka aing. Ayo sia ganggu aing mah moal sih. Ka Allah aing wani ninggalkeun pamajikan. Aing ninggalkeun anak. Pamajikan aing kurang kumaha, tapi aing pindah heula aing ka masjid. Eta teh aing teh ka Allah. Aju sia ngaganggu ka aing. Ya, awas ya ku aing. Sieun kunti anake mohon maaf. Jarang sieun atuh lamun urang kadele sieun kunti anak. Ini mah bohong-bohongan ya. Mau ke Allahnya bohong nih ya katanya. Ya, gua ganggu lagi nih. Entar ada bapak gua yang lebih hebat lagi ya. Ini mah gua mah belum seberapa. Ya, datang bah sini. Ini ada orang harus diganggu bah nih. Sama saya mah kurang takut ya bah. Coba sama abah. Wow. Iya. Abi lamun geus kalah. Anak incu sia 7 turunan datangkeun ka sia jurig sia goblok. Cak jurig teh kontes sieun sih sesama jurig tidak takut. Belum tahu kali lu. Gua kan raja jurig. Terima kasih ya. Kasihan hiji Allah. Karak. Wanian nyana ka gunung sorangan di luhur gunung kasihan sebab deuk Allah. Wanian nyana ka leuweung di leuweung sorangan teh sieun sebab deuk Allah. Lamun geus hiji doang Allah. Karak orai datang hareup salam assalamualaikum ya wali Allah. Leos. Kedatang monyet assalamualaikum ya wali Allah. Datang gajah tulalena kayak gituan. Assalamualaikum ya wali Allah. Datang mau assalamualaikum geus kabeh ngaku kabeh tatangkalan teh harirup maraca salam assalamualaikum ya wali Allah assalamualaikum ya wali Allah tah geus dibere dedengian ku Gusti Allah lain dedengian ieu dibere dedeulean nu lain dedeulean ieu mala ainun ra'at wala udunun samiat masyaallah di dunia keneh geus dibere model kos kitu. Enggeus dibere ku Gusti Allah. Kumaha hayang kun fayakun Allah dibikeun ka nyar hayang naon? Sebab anjeun geus bebeakan ibadah ka. Kos kitulah carita waliullah. Sakadar wali aya wali di urang nu geus jelas kembangkeun ilmu-ilmu kewalian adalah para wali so di samping eta loba keneh terus datang ka kuari ilmu kewalian teh masih keneh aya. Nah iyalah eling anjeun Muhammad sok geura ingat-ingat pangeran anjeun tapi di jero hati anjeun bae motifna tadarwa wagi papaksa urang makan sapopoe teh inget teh lain ka Allah inget teh ka dunia malulu inget ka perusahaan urang mah inget ka sawah inget kakak bogoh urang nu aya di Karawang teh eta bae inget teh ieu mah geserkeun inget ka Allah Allah dengan cara anu spesifik ti guru sebab awak kurang mah ieu awak lohir ngan ana pae dikubur ternyata horenganan aya batin di jero batin teh aya lelembutan aya lelembutan teh dibagi-bagi ku ahli thariqah naksaban 5 ngan aya 5 naksaban dia wa qadiriyah mah aya 7 tergantung kumaha nu ngabagina berbagai latifah jeung sia-sina diurus kunyana paksa pemaksaan pengurusan dengan keinginan anu kuat ninggalkeun trek dengan makom anu geus disadiakeun dina aturan-aturanana mulai makom ieu naik blak aya di dinya oh jadi di tuh iyalah
geus satu zikir lagi khifa wa fauqa sirriduna jari di dinya ge dititana teh wazkur rabbaka fi nafsika di jero hate bae nu mantak khairu dzikri ma khafi ang bagus teh zikir anu samar di jero hate nu nyaho malaikat ge teh nyaho malaikat teh nyaho hanya Allah nu nyahona ngan nyahona seungit malaikat teh ari zikir mah teu nyaho sebab malaikat mah nu zahir-zahir langkah-langkah orang tapi sengit malaikat yang ambeun sengit amat sengit barang ambeun ka dieu bau sengit ambeun ka maling ieu zikir nah mimiti zikir jahar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bari mi zikir kopi Allah 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 sesuai jeung detak jantung urang disesuaikan jeung perintah guru Allah kamana arah Allah tidinya mulai zikir nafas waqad diri sya'na bidkhalin nafas sok takdirkeun domir sya'an dengan masuk nafas asup babil khurujin wi bil aqdas ketika keluar takdirkeun make asma Allah nu maha suci Allah geus kaluhur kajrohu keluar Allah Allah mantak mimitina lama buda bihatin kedua lamak sudah bihatin tilu lamat luba bihatin opat dan lain-lain sebagainya teu meunang urang kuaring natur sorangan aya waktu-waktu mulai tidinya geus lain deui perasaan dirina geus lain deui salat geus lain deui sangkilang babarengan jeung jelema tapi lain deui zahir mah zahir batin mah batin bae geus aya di alam nu eta ieulah dalil zikir khauf nurutkeun cek di dieu mah teu meunang gandeng-gandeng zikir teh paling sedengan kosdan sedang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah teu meunang gandeng. Nah, ayana gandeng engke di zikir jahar. Dalil lain deui. Maka diatur ku ahli thariqah ti mimiti zikir jahar datang ka zikir khafi dakar ka qadiriyah wa naksabar dan berbagai-bagai zikir sarua dek usul ilallah hayang menyerupai malaikat mantak cak di dieuna bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin ulah rek paraho maneh ka Allah tina zikir ka Allah sapaksakeun. Saya punya hutang sama orang tua tanpa diketahui oleh kakak dan adik saya. Sebelum sempat bayar, kedua orang tua saya telah wafat. Bagaimana cara saya membayar hutang tadi atau harus diserahkan kemana? Gampang, kadiekeun bae ka aingkeun. Ahli waris nah tuh lantaran eta termasuk tirkah. Jadi bagikeun ke ahli waris, bayarkeun heula, aju bagikeun ke ahli waris. Kemudian misalkan saya punya hutang emas 5 gram ke Ki Umar tahun 2010, tahun 2011 saya mau bayar tapi Umar minta diganti sama uang dengan harga emas sekarang. Apakah boleh menurut agama? Permintaan uang tuh menang bae hutang emas ngan ku emas deui. Muntah tadina 10 gram bayar 10 gram deui tahun kamari hutang 10 gram ku harga 10 gram kabeneran hayang ku duit bae tinggal diduitkeun bae sabaraha duit ya geus kitu mah teh mah geus babarina deui geus beres. Urang nuluykeun masalah soal nafkah. Sarwiti kawin jeung Ki Zaid kuari boga anak ngalahirkeun Sarwiti. Eta anakna begitu datang ke alam dunia, Sarwiti sebagai ibuna wajib nyusuan anakna. Sakali deui. Walaiha wajib kanyi Sarwiti irdo waladiha nyusuan anakna Allah ba'akana susu pertama
lantaran susu pertama etalah anu bakal ngajadikeun kekuatan kasih bayi bakal wajib nyisarwiti nyusuan anak kanu pertama wajib tah borosot azanan sunah ku bapana katuhu azanan kenca komatan supaya nupang heulana kadenge kunyana ulah suara televisi ulah suara HP jauhkeun HP beusi keur borosot nang ninung nah kadenge oh iya berarti ulah jauhkeun tina suara-suara kitu azan Allahu akbar ngadengikeun orok teh oh sakieu ge urang di azanan nonton TV bae komo menteri azanan meureun baheula oh masyaallah tah beres andian atau geus pandian azanan si orok dibersihan langsung susuan ku cai susu nu pertama laba ngaranna etalah anu bakal ngajadikeun kekuatan kanu jadi anak terbantak susu nu pertama eta mah sing hade tah indungna teh hartina sing hade teh barang daharna sebab eta nu ngamimitian bakal jadi cikal bakal di dirina sing ade barang daharna ulah menang maling ulah menang korupsi ulah menang nyatut sing ade kadaharana ulah nu haram di daharna tah eta nu susu nu pertama eta nu bakal ngajadikeun pondasi budak mantak wajib tah nu pertama eta mah susuan budak teh eta ngade kuari geus teh darek nusuan si indung teh sesuai langsung gak cenah langsung susu sapi sesuai make susu sapi mentek kagedean lagi atuh geus bae nya nanti aja ngarasa sapi anak sapi kaditu teh geus kulantaran ngarasa anak sapi atuh neuleuh bikang teh kadituna atuh ongkos sapi bae kumaha neuleuh bikang main ceklak bae eta gara-gara teh disusuan ku indungna akibatna nyana neuleuh mangsana teh sakumaha sapi bae geus eueuh kaisin tadina teh disusuan ku indungna wayahna sakali deui ka indung ieu mah kalah salaki mah teu kudu nyusuan teu kudu nyusu malah mah ieu mah kuduna ka indungna wajib nyusuan anakna begitu borosot lahir wajib tah si indung nyusuan anakna saenggeusna nu pertama eta mah teh kaditu nama bebas cuma badahu sabada nyusuan anakna nu pertama ilam yujad ilahia au adabiyatun wajaba irdauhu lamun sasa kecuali indungna neangan nurek nyusuan nu sejen lain cara di Arab lain cara di Eropa lain cara di Timur Tengah babari neangan anu kuli nyusu teh di urang jarang pan nu kuli nyusu tah kulantaran hese indungna teangan sakadar indungna dok wajib diteruskan ku indungna disusuan lamun aya nu sejen lamun nu sejen aya nu siap nyusuan kakarak menang disusukeun ka nu sejen pokona mah sahabat mah nu aya saenggeusna nu pertama mah teu meunang ku sasakudu ku indungna bae lamun eueuh kadang-kadang indungna eueuh cai susuan ulah waka disusuan ku sasaeulan ulah waka bere bae madu bere bae naon bae cai beas ke mal kebel di asana wadang ya budak eta ku indung nungguan indungna supaya aya cai susuan ya resep cek Imam Ghazali ngadaharlah bangsa sayur mayur nu loba bangsa senggang kangkung jeung sajabana tak engke subur cai susuna susukeun ka anakna nu pertama mah tungguan ulah disusuan ku sasaha geus beres susu nu pertama tak kakarak mun sasa ku indungna deui mun aya nu sejen indungna ngameunangkeun mangga bapana ngameunangkeun mangga disusuan kudu sejen ieu ka urusan nyusuan mah geus rapih agama deuk kumaha deui
Masya Allah ini jadi masalah teh kuarima ieu ngalahirkeun ieu nu jadi masalah teh asana bidan cukup jangka neraka kos kitu bae teh teu puguh teu karu di USG padahal normal lantaran lamun normal mah cukup ku 1 juta 2 juta tapi lamun di sesar mah 8 sampai 10 juta sedangkan rumah sakit yang ngejar target eta tah. Nah maka disalahgunakan USG tinggal USG orang mau orang bodoh orang lembur teu nyaho malang teu nyaho nyungsang teu nyaho ari-ari naik ka luhur geus teu nyaho we disingsieunan. Waduh ini kalau seminggu lagi tidak lurus ini harus disesar geus ceurik bae utang hitung bae aset nu aya naon ieu sepeda kempes warung bangkrut asana ya kontrakan can di aduh bingung bae ngabingungkeun jelema cukup bidan teh dokter teh tah jangka neraka mah nyingsieunan jelema bae cukup gara modar ge gara iya tuh emang kumaha gitu kubu batur ge keur bingung mudah-mudahan salamet Masmat kadituna maca surat Maryam, kadituna maca surat Yusuf, kadituna maca surat wasiqal ladzina ittaqau ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha. Eta ditiupkeun ku bapakna kana leungeun diusapkeun kana beuteung. Beuteung diusap sing ada beuteung. Neng mesti salah aing ngomong. Sakali deui beuteung na. Besi kieu ge dibaca diusap ka handap pan cek pamajikan handap caki uci ge aing pan nu jadi tatagolnan tah. Masyaallah masyaallah eta abeh babari kadituna maca wasiqal surat Zumar terakhir surat Zumar kadituna hatta idza ja'u wa futihat abwabu hatta aya wa futihat abwabu hatta fa'ul wa futihat abwabu wa qala lahum khazanatu assalamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tiupkan ka dia fut terus usapkeun ka pamajikan urang tiluhur ka handap ngusapna abe babari maksudna abe babari kaluarna baca deui bismillahirrahmanirrahim asyaqal ladzina taqau ilal jannati sampai tadi fadkhuluha khalidin tiup usapkeun tuh jampena babari ai mah USG gitu di USG waduh ini tali ari-arinya di atas ini disingsieunan kecuali serius masalah guys tapi ieu 99,9,9 deui nyingsieunan wayahna lah coba urang sambil neangan duit sebagai dokter sebagai bidan sambil urang nulungan Allah maha uningan malah mah kudu cara madukun baheula manok bagus jasa ieu mah tenang bae masalah ke disangsurkeun ku umat dilempengkeun eta ngangeunaheun kanu hamilna ulah boga pikiran ku kumanok ya ieu mah geus bagus jasa tinggal nungguan waktuna doang tuh geus nikmatkeun jasa ngeunaheun tah jeung madukun mah baheula teh kos kitu barang loba bidan USG waduh ini mah udah kalau enggak besok ini bahaya udah saya sarah aja disingsieunan geus sababaraha macemnya sieun nya teu boga duit kapan geus macem-macem jasa ta eta teh nyingsieunan kitu teh doraka kitu. Masyaallah na di akhir zaman mah beuki canggih beuki sararieun baheula mah madukun diusapan digedog diluruskeun masalah nok di meja bagus padahal mah aya masalah tetep di bejana masalah ke ku emak dibantuan mana salakina di tengah heujeun pamajikan anu ngalahir salakina anu ngaheujeun ngabantuan ceknya mah naon beureunna kos gitu jadi tenang madukun baheula dukun paraji nenangkeun entek tara renang bae masalah ku ari mah mun sesar mikiran anak kedua
Aduh anak pertama ge disesar rempang jeung anak kadua ieu kumaha tuh loba ku ari anu kabingungan. Masyaallah. Mudah-mudahan dokter-dokter jeung para bidan-bidan dibere hatena terbuka ku Gusti Allah sehingga bisa nganasehatan ka pasena, bisa nenangkeun ka pasena, bisa digawena sesuai jeung aturanana sehingga menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Ngeunah biasa muncak bidan teh oh ja bagus. Oh nanaon geus iraha mules gara datang we geus ka dieu can mules mah teu kudu. Kitu pangeunahkeun tah ke bae. Cuma lain ini harus segera. Harus segera. Wah, ini bahaya ceuk eta teh. Datang mah ka rumah sakit teh ieu, teh itu diimpus henteu nungguan heula. Ini baru pembukaan satu tapi ini urut pembukaan satu udah tidur aja ada di situ. 5 poe pan HS teh lain saes aku kudu dibayar. Ceknya nama naon mun heuh HS di mushola mah bebas. Masyaallah karim. Aduh. Taya lahirna supaya rarapih ka para bidan maksudna kabehan supaya menang ridho Allah Subhanahu wa taala nulungan teh nulungan jasa bu ganjaran gede. Lahir maka wajib indungna nyusuan anakna. Nu pertama eta, nu kaduana katilu dan selanjutna mun eueuh sasangan aya indungna doang wajib indung menyusuan atawa aya nu sejen. Nah ieu terserah besi endek dikanu sejenkeun cara di Timur Tengah di Arab atau di Eropa ge loba nu kuli nyusu, nah ieu dipersilahkeun wajib disusuan. Wa in wujidata tadi malamun eueuh sasa ilahia kecuali indungna wajib indungna nyusuan. Eueuh sasaha ila ajnabiyatun kecuali awewe nu sejen. Eueuh sasa ngan aya ge nu sejen dong wajib nu sejen nyusuan sebab mun teu nyusuan domadarat. Idror ngamadaratkeun. Cek syariat bisa maot mun teu disusuan. In wujidata lamunnya indungna aya nu sejen gaya nu siap nyusuan lam tujbaril teu meunang dipaksa indungna kudu nyusuan nu penting mah budak aya anu mangnyusuankeun teu mesti indungna bae kabeneran indungna dilarang mah ku salakina aya tapi nu nyusuan nu sejen neng ja aya ieu tuh nu nyusuan nu sejen neng mah ulah nyusuan pan kunaon kitu Kak osok bedek bedek ada udah burak teh gitu asal tadi nyusuan we gua sok mah urang Turki. Nah, di dele-dele teh waduh tama tuh aya 2 letreun mah. Ulah. Nah, eta lamun dilarang terserah. Lamun atuh ngobrol-ngobrol atuh ulah susukeun ka batur asi aya mah. Tapi lamun eueuh nu nyusuan nu sejen. Aju kitu aya ge indungna doang teu meunang dilarang-larang. Mun aya nu sejen teu bisa dipaksa indungna teu meunang endek bae mangga henteu bae oh masalah. Bayeun rogibat wa yaman gua tu abi mun nyanana hayangeun si indungna nyusuan resep pisan ka anak rasa deudeuh rasa cinta sedengkeun indungna teh termasuk nu ditikah ku bapana eta teh tadi palahuman wa pilasoh menangkan nu jadi bapana ngalarang pamajikan asli nah ieu dilarang ulah nyusuan geus bikeun bae ka nu sejen teu naon kos kitu aya 7 kabehan tapi cekaul asah laisa lahu man uha teu meunang ka nu jadi salaki na aya ka bapana eta budak ngalarang indung budak tina nyusuhan wa sahahul aktsarun disahihkeun kaul nu ieu ku seseueurna ulama wallahu a'lam. Fa ini tafaqa talabat ujrata misin ujibat wari pamajikan jeung bapana budak jeung emakna jadi suami istri pas ini geus kuari malah disusuanana sanajana nu sejen ge ku neng bae oh ku neng bae ulah ku nu sejen ulah atuh teu naon tadi mah kula moal yang bebas bae gitu
Entahlah koneng susuan cek salakina teh. Cek pamajikan tuh teu naon ngan kurang mah bayar. Bayar. Seberapa tuh bayarna teh ya eta teh sapoe teh kudu dibayar 50.000. Eta harga biasa eta 50.000 teh harga biasa. Cek salakina lamun sapoe 50.000 10 poe 500 sebulan 1,5 juta kan pencit we aing atuh. Tadi mah mun 1,7 50.000 bayar non gitu kan eta murah eta sakitu teh 50.000 aduh tawar jadilah 40.000 sapoe eta teh hayang dibayar si pamajikanana nyusuan anakna teh nu tadina ja aya ieu batur mun batur mah tetep teu dipasinikan wajib disusuan ku manehna ieu lantaran aya batur nu siap diburuhan eta teh meunangkan dikabaturkeun ku ari mah ditita ku salakina geus bae koneng melah ulah ku batur atuh teu naon tapi kula bayar sapoe 50.000 adu tawar jadi 40.000 wajib tadi bayar pamajikan gitu ya sehingga deh kebaliknya aja yang minta bayaran deh. Fauqoha fala atawa saluhureun harga misilian saluhureun biasa kebiasaan awewe buburu teh buburu nyusuan 50.000 sapoe eta biasa geus bisa ditawar ke urang 40.000 ieu bapak majikanana yang dibayar sapoe 75.000 atawa 100.000 tah eta mah keukeuh ulah daek nyusuan anak ya tapi bayar 75.000 oh ka 100 mah eta teu wajib dicumpuanan kudu jadi bapakna lantaran mahal teuing wa kadza intabarat ajnabiyatun radiyat bi agol fil azhar kitu kene seperti indungna intabarat lamun gawe karena Allah deungeun awewe tatanggana awewe kawauhna tawa deungeun nya siap menyusuankeun karena Allah ka eta teh dipersilakeun sakumaha kos indungna bae auradiat biaqala tawarido ku harga nu leuwih saeutik tibatan harga umpama harga misilna 50.000 tapi nya maridoeun tapi nya nama siapeun ku harga leuwih saeutik batan 50.000 cukup bae cekna 20.000 mangga teh teuing tina ujroh misil nu tatadina 50.000 ieu mah geus 20.000 bae mangga wajib lain mangga wajib diijabah kuno jadi salaki na ku bapa eta budak gitulah urusan nyusuan ya mantak kurang ke pamajikan kudu bager lantaran pamajikan geus mangnyusuankeun anak urang pamajikan atuh ka urang ka salakina kudu bager lantaran nyana diurus kuno jadi salakina geus silih balalager mantak naon jeung moal kebeli di alam dunia mah geus lamun salaki bager ka pamajikan bager ka salaki begitu maot ka salalorga kabehan pan indah jasa masyaallah coba mun salakina galak jasa jeung pamajikan nama sabar pamajikan anak ka sorga salakina ditinggalkeun ka puntennya kula mah ka sorga ti heula ji panatus sia meninggalkeun aing atuh bongan kakak baheula sok nampilingan kula ditumpakan ongko ditampiling ongko ban kula ayo mah kula mah jadi ditakar itu ku malaikat ka sorga ji atuh kakak ditinggalkeun atuh kumaha kakak bae teh mah dadah cak pamajikanana bo budak didadahan ka sorga ih panu kabina-bina entak wayahna kanu jadi salakina bageran si pamajikan ge bager ka salakina moal karabel deui urang teh bakal ninggalkeun dunia wallahu a'lam bissawab.